Sangyang Gedogan Kutama Jangkar Gunung Manyeti nu jadi ciri Curug Baranasia Ci Gunung Jeci Bangkiung jadi wisata katelahna Bukit Bintang perenahna di wewengkon Pasir Padang Desa Pasir Padang Kecamatan Jatinunggal ngaderet ka kaler Jati Gede geus gamplang jadi sagara runggunukna tutuwuhan jeung pulau mata kagagas duh mata kuas munyawa lebah mumunggang keagungan Gusti nu nyiptakeun alam pangeusina urang syukur nikmat kana kaheman mangkeuna duh mata kuat munyawa lebah munggang kaagungan Gusti nu nyiptakeun alam pangeusina urang syukur nikmat kana kaheman mangkeuna nyakeun ka kula warga besar Desa Jatinunggal Kecamatan Jatinunggal mumungga indah pundak Sangyang Gedogan Utama Jangkar Gunung Manyeti nu jadi ciri Curug Baranasia Ci Gunung Jeci Bangkiung jadi wisata alam katelahna Bukit Bintang perenahna di wewengkon Jatinunggal Desa Jatinunggal Kecamatan Jatinunggal ngaderet ka kaler Gunung Gede gamplang jadi sagara runggunukna tutuhan jeung pulau mata kagagas duh mata kuas munyawa lebah munggang keagungan Gusti nyipta alam sarta pangeusina
syukur nikmat karena kaheman manteuna. Mata kuas munyawang lebamu munggang keagungan Gusti cipta alam sarta pangesina kurang syukur nikmat karena kaheman manten. Alah, lagu naon Pak eta teh? Judul Sang Hyang Gedogan. Sang Hyang Gedogan anu aya di mana? Nu aya di Kecamatan Jatinunggal. Oh, Sang Hyang Gedogan. Sang Hyang Gedogan. Istal kuda kapungkur mah. Wistal kuda. Zaman aheng, zaman para sepuh kapungkur. Oh, perjalanan eta teh. Uhun. Luar biasa. Pak Ketua anu pencipta lagu. Sabaraha lagu Pak anu tos dieukeun? Nya panginten pami di eta ngetang maduka tah. Nya panten langkung juga nama ti 100 balangkung lah. Aduh nun, lain Pak. Kumaha, kumaha? Pak Ketua. Ieu teh non sanes waktosna non waktosna atau seep. Leres, Sanes kirang sono. Mohon leres pisan. Sanes kirang sono urang waktos tadi teh ti jam 8. Leres mohon. Ayeuna teh jam 10 kirang. Leres mohon. Urang cekapkeun dugi ka dieu bae, Mohon. tapi masih kene aya lagu. Leres mangga. Masih kene aya lagu. Ayaku Aya lagu Kang entar- Iden Bentar. Oh, Kang Iden. Insya Ke Allah. sakedap Kang Iden. Mohon. Anu bade tampil Kang Iden. Mohon, iya. Tah, abdi bade ngintun heula ngintun-ngintun. Saya mangga. Bade ngintun ka urang babakan peundeuy. Ting Ti mana? Pokona babakan peundeuy. Ti babakan peundeuy mana deui eta teh anu ngarona di Nangkod. Nangkod Desa Sukagali. Sukagali. Desa Sukagali mongjang cek kirim kan lah ya kadia ai Nangkod memang ani eta Nangkod cek kieu ieu mah ngaran lemur ngaran lemur Aya nangkot ngaran lemur di Dharma Raja nangkotnya. Mana yang lemur nangkon, ai nangkon makan kieu di mana lagi? tuh lemur wing cen cek ipok lain ieu teh keur ngabahas Nangkod heula. Nangkod teh Desa Sukagali lemurna Aipok. Oh tadi anu ngarona mongjang cenah kintun-kintun ngaWA ka mongjang ge urang Nangkod jeung Ibu Aisyah urang mana? Oh Ibu Aisyah Melisa Nada. Oh Melisa Nada Eta Pak. teh bendahara PSCS eta teh. Da ieu urut ka Bogona tah ieu. Caci. Ai Caci di mana? Pak Haji Okai mohon. Wilujeng wengi ka urang dangder jeung urang pesar. Ka urang babakan peundeuy oge. Babakan peundeuy tah, babakan beuneuy. Nggak apa nengges biar Jati Hurip Ibu Asih. Oh Ciawi. Ai Ciawi mana ya? Urang Banas Banten. Aya Ciawi Bagina. Oh, Ciawi saha Ciawi? Aya ge urang Ciawi mah Kang Edward. Wah ngacapina mantep. Kang saha Cipancar? Ieu Abah Oon. Pak Haji. Apa Haji? Hah? Nah? Mana? Ah, si Lugai. Ada di kiriman. Ah, mual ah. Urang, ka urang semir mah geus pakubu. Ngintunan ka grup Gamlung, Gamelan Calung. Eta Nu di mana, aya Pak? Di Desa Mulia Jaya, Kecamatan Wadok. Oh, Pason Jaya. Pak Ujang Royana atau Oh, Pibah iya. Uje eta teh. Moal. Unang mah mau dikirim moal. Nah, Urang Ciseor saatu. tapi ulah hilap, Pak.
engke malam Jumaah engke anu bade tampil ti SMP Negeri Paseh. Paseh. Anu bade Alhamdulillah. tampil. Sakitu rupina disim kuring hatur nuhun hapunten bilih aya kalepatan. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Iden nah nyageun. Siap. Orang langsung we salayangkeun. Rupina lagu terakhirnya itu nya. Itulah dia kasih bungsu. Anu nuju mancok. Pajarkeun teh wingi-wingi biasa. Dari sawah. Tobat. Lebah dinya aya situ bojon Cibodas sayana herang agenyas belah kiduana aya pila tempat panisan pila tempat panisan harapanana aya kembang anu keligar mekar loba kukupu nu daratan nu rek nyaresep maduna nu rek nyaresep maduna didinya urang kedal ucap cinta ngedakeun ucap cinta ka manehna nu moas kagoda katresna nu liar sanajan loba wanonya kuring tetep rek satia karek kuring moal kagoda sanajan loba wanonya dages boga nu dipicinta anjeuna kembang impian anjeuna kembang impian oke teh hilap pintunan kasih genahan pokoknya mah anu coba itu atasan muka tulak cenah lebah dinya aya situ bojon Cibodas sayana herang akenyas
panisan bila tempat panisan harapanana aya kembang anu kelingar mekar loba kukupu nu darata nu rek nyaresep madona nu rek nyaresep madona didinya urang kedal ucap cinta ngedakeun ucap cinta ka manehna nu moalat kagoda katresna nu liar sanajan loba cewewew kuring tetep rek satia kerek kuring moal kagoda sanajan loba wanoja dages boga nu dipicinta anjeunna kembang impian anjeunna kembang impian Rupina bangsa gitu acara di Paguyuban Calung Sumedang atur nuhun